Tuang genep sendok makan aci sampe, lebetkeun ladaku jeung uyah sesuai rasa. Tuluy tuangkeun cai serta diaduk, terus tambihkeun daun bawang anu geus dipotong letik-letik. Lamun geus rata diadukna, masak dina seuneu sedeng bari terus diaduk nepi ngagumpel. Lamun geus ngagumpal, pindahkeun kana wadah nu dieusian ku aci sampe. Balurkeun adonan ku aci sampe, tuluy bentukkeun nurutkeun kahayang. Pikeun nyieun kuah lada, blender 7 cabe rawit berem, 3 buah cabe berem gede, 2 siung bawang bodas, jeung 2 siung bawang berem. Segeus di blender, pindahkeun tuluy, panaskeun, lebetkeun kaldu hayam, uyah, jeung gula bari diaduk. Lamun geus ngagolok, tambihin endog, tuluy diaduk nepi ka asap. Anggeus sakabeh adonan geus dibentuk, goreng dina cenah handap. Goreng nepi ka sadayana asak. No. Sanggeus sakabeh adonan geus dibentuk, goreng dina cenah handap. Goreng nepi ka sadayana asak.